Mang, Kulan, ya mah. mangga Pak. Sabaraha Pak? Duka tuh sugan mang misalnya sabaraha. Aku naros nggak pembeli, pan abi sanes penjual, abi mah pembeli. Ai harga mah kumaha emang meureun. Maksad teh pesena sabaraha mangkok. Oh, hiji lah. Mangga. Aku nyari rayon ieu. Wadah Pak. Duka tah. Pan abi teh can ngaraosan meureun. Berapa abi nyarioskeun? Pada Pak, meureun jantana pembodohan publik, Pak. Maksad teh panjalmi teh benten-benten. Mohon. Aya nu resep lada, aya nu henteu. Bapak resep naon? Tah ari abi mah resepna mah mengbal, Pak. Pak, Bapak teh meser mie ayam. Nu batakana main bola. Apaan Bapak naros karesep meureun karesep mah hobi meureun. Maksud teh resepna lada atau henteu. Ari eta mah kumaha kebijakan Bapak we eta mah. Kumaha kebijakan abi pan Bapak anu meserna. Mohon abi nu meser Bapak nu ngicapan. Ayeuna misalkan abi rewel, meureun Bapakna jadi aral. Kena abi jadi pembeli durhaka meureun. Cuma Bapak we bade lada, bade moal sok abi mah ditampi dengan hati yang ikhlas Pak aslina. Sok kumaha Bapak we lah. Pak punten bisa Mangga manawi imah tumaros. nya. Kinten-kinten lamun tukang mie ayam Ya. maehan pembeli nu rewel sabaraha tahun hukumanana eta. Tah, eta mah kudu naroskeun ka pihak kepolisian, Pak. Oh. Abi mah sanes pihak kepolisian, abi pihak pembeli ieu mah. Manawi Bapak bade lada atuh nu moal.